Bismillahi ya ngawitan ngadamel abdi syairan nada berkah ti pangeran malah mandar karahmatan eling-eling ikhwan sing emut kana siksaan eureunnan kamaksiatan masing emut ka pangeran elingkeun siksaan kubur nu aya dina pitutur emutkeun sadaya dulur banget pisan siksa kubur ngawitanana teka pendak jeung ahlina luak liek taya baturna sumawan indung bapana poekna taya hinggana kajaba padung baturna kaduhung taya bandingna lalaora kana salatna kasaha nyuhunkeun tulung lian ka Allah nu agung siksaan Allah nu agung sing seredan henteu suung barang jol munkar wa nakir mariksa bari ngagendir matak sieun kaleletir nu mata kudu jeung pikir nu ngahirkeun kana salatna henteu nyaah kana jasadna henteu sieun di akhirna disiksa kabina-bina tuluy disiksa jasadna digencetana awakna tina suku kana sirahna pacorok iga wakesna diuruk seuneu neraka kutina banget na siksa panasna taya hinggahna tina neraka menangeumna tuluy jasad gegeroan tapi taya nu nembalan dunya mah henteu nulungan anging amal rejeng iman tidinya nurunkeun deui siksaan leuwih ti tadi piwarang Allah nu suci katelah orai nu sakti Sujaul Aqra ngaranna didamel besi kukuna hurung ngagebur panona robak pisan calangapna tuluy urang dipariksa ku orai Sujaul Aqra bari ngomong nu mariksa anjeun teh bakal disiksa sabab anjeun ninggal salat ibadah osok diliwat teu emut kana amanat siksa banget di akhirat tuluy orai teh nenggeulan ku idina ti pangeran
kuku tejeng aturan taya pisan kaadilan barang ditenggel jasadna tuluy mabes kana tanahna kutina hawa bedasna 70 hasta jerona terus pisan salawasna lamun can seep dosana disiksa eta jasadna asa ancur salawasna tah sakitu abdi mitutur kasadaya dulur-dulur urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur.